masa si Haji ini pun banyak tempo ah. Bener ini Jong aman esok teh tengari dah ala lami tembang ini si Haji bewo lagi kekes dan si Odo biasa di mana ya standby man di tukang di sana mah parah lah aing mah jarang di moanya ieu ngalauk deh si kekes keur nyoba si tungir teu nyamper-nyamper ka dieu kumaha gitu nya jadi mah ya Kes dok oi si Haji ini hayang baban lah si Haji yang pengenit kumaha nok ya nu kamari mau sok dah babagan mah aduh kuman bener heeh mesti dibedahkeun ini kayak mah si kekes mampu eueuh masih Kes keur nyaba biasa umroh budak cerita mah naonnya nyaba umroh bukan duit di mana utang kita dibayar ke si Tati geus umroh heuh nya iya dasar kita kitu da keneh lah nyaba lalu ayo babar lah kudu ana aya udah aduh nyana jadi oh eta sebelum heeh ayo tangkan sebelum masih ai mana nya mau rada kitu tong bejakeun orang kalau dek dari rokok sebatangnya deh sama jak bensin kita beli para belauk teh carek nyair dah udah mengudah itu nya keur ngadaweung urang si bolu tuh maka beneran tuh sebelum aya keur ngadaweung ajakan yuk ngamuk mah kolokan deka moal bangun nama galak soalna tuh ngomong arek mau apa-apa orang lauk di kulah dek ini pas kamari mana ditipu ke urang oh ya bener ayolah segala daikan si bolu deka hirup teh kieu-kieu wae dasar hirup pengangguran udud eueuh banteng merah eueuh deka rungkat pokona mah ieu mah hirup teh aduh eueuh nu ngajakan ulin ieu teh aduh kemarin awal deka kebenaran ieu teh ieu tandangan si kekes gini kebenaran aya maneh nya teh barosen itu tuh tadi ada yang ngulang-ngulang udud eueuh sugane boga udud deui kan orang aya sabatang ieu tuh iya dikenal lah sampurna bisa arek udud ya ya itu tadi can udud eta kieu kurang jelema orang ngalauk di mah si Odo si Odo kebenarannya tuh sugane tuh cai teh orang jual-jual tuh nya yang udud ngopi mah ya atuh emera aya dah beneran merah tuh ya masukin kebenaran gitu nya si kekes aya we si bolu haji eueuh dia dah gampang eueuh si Haji dia lah kemarin batu langsung hal odo aya kene ngalaan jukut buka piaraan batu si Aming mah buka jualan loba nang si Aming mah yang mau saaminya bisa kabur balik saya enggak kula setinggalan hate enggak kula inget kota Bedong gini saat gimana ge aya da loba si Odo mah nya memang orang kemarin dibedahkeun kemarin bedahkeun mah mana tuh orang kalur ini dulu boga loba mana kulah balata kulah mah nah itu buru kena umur ieu kan lain nah kaceh heula ieu teh sama modal wae kan sikan modal lauk teh kemari karena ngejadol dia bo arek mau lauk di sikan kiluan dia ieu mah wah abrik sih si Haji anjing si Haji bener nya si Haji nih si Haji head apa sih bolu kok itu bisa ngomong tadi lihat inget saja teh tadi nembok inget aja nangis banget goblok aki teh nya goblok udah dibedahkeun ku lauk
Si kehet gara lalu empat kunahaon di cenah goblok aing aduh rek nyeri bak gua teripu ieu mah aduh. Ayo. Oh mana? Siapa mau ngomong? Ada mah ini tuh. Anjing. Ieu kumaha? Si Si bolu. Sebelum kumaha tuh? Eta karunya horor inungna Lu bisa nanyakeun. Mas aji eta mah Ah, nyaan. mah bedog dia gini. Duh, kumaha tuh ieu? Orang kewe orang tepungan di. Si bolu ilah. Ya. Orang turunan dia heuh. Oke deh kah? Tadi mah init dah dia lagi. Kayak budak teh deur dia teang di arek madog teh. Untungna ku aing kulah nang si bedakkeun. Kalau tidak bedakkeun, beak geus kakean tadi budak dua. Sia tadi balan budak tanya lian. Ini mang teu nyaho. Bal mana lian tadi? Heeh mang. Kunaon geura? Arek madog kulah dewek di dieu. Ya Orang diajakannya. Teu nyaho urang mah mang. Tadi budak tadi duaan lupat nih. Heeh, urang mah teu nyaho. Tadi kulah dewek itu bedakkeun. Kalau cenah bedakkeun beak nu tadi budak. Urang diajakan si Odo ka dieu teu nyaho da urang ngalalau cenah. Budak mana tadi teh? Aing aki Orang dinya mang. mana lain budak lain ya? Sekilun, Mang. penyaho deh. Teu nyaho mang urang mah beneran. Ulah sekali-kali deh nya. Heeh, mang. Sekali-kali Pura deh. mang. Kuda kieu. Heeh. Iya ya. Balik siapa balik? Dah kuy pagar iku lah kayak nama kabeh. Itu sawah ku aing pageran kabeh. Aman ti badog. Kalau yang tadi budak mana nu mau koy deh. Menang amit nih leheung kamari menang usir misna. Ieu amit deh. Udah bae kena emas. Balik wae mah sekarang pagar kabeh.